hayam dikencarkeun kumaha nah ngadaharan daging batur nah ngadaharan pare batur di urang nuang daging hayam urang sami jeung maling sabab hayam urang ngadaharan pare batur teu karaos eta teh mun apik tong kagok apikna teu jadi urang mah apik teh sapotong-sapotong mun ngeunahkeun urang dicarekeun halalna mun teu ngeunah ka urang haramkeun ka batur teh itu ulah kitu ngahukuman diri cing haram ngahukuman jang batur ulah tarik-tarik teuing jang batur mah mun ngahukuman jang diri tapi haramkeun tong dahar lagi hayam jang sorangan we ulah jang batur kan ada hayam sabah hewan teh sok sato lamun bating dahar daging bisi akibat daging sifat hewani timbul kana diri urang jang soranganeun ulah jang batur eta teh seperti kapur abdi gaduh guru di Bungbulang tuangna teh sarang eta we sarang kangkung sarang daging sayuran ditaruh lama ajengan nah tuang sarang kangkung ieu pandai seueur daging hayam mah seueur lain teh hayam lain ulah panjang ke tentang nah margina mama teh nuju liren kanu hayam pek we tuang mah nah hama teu liren mama tuang ka daging sieun sifat hewani euntreuk dina hate mama eta ngawajibkeun kana dirina sieun sifat hewan sifat sato aya dina diri anjeunna padahal dina hukum mah mubah halal wae tapi jang sorangan mah tepikeun ka diperkotkeun kitu nya ulah ari ka batur mah lamun rek ngaberatkeun ka sorangan kitu mun ka batur cek kabeh umum jadi dina hukum teh aya ikhtiar mah jang nyalira jang umum mah nu umum we tong diberatkeun kang umum mah lamun ikhtiar mah jang nyalira syahwat dina akal dina tuang sahabat dina tuang teh syatul bil akli teh bisikoh sok urang teh bade tuang mangga dijeng naon tapi cing sikoh naon sikoh teh sing puguh tuangeunana anu halal anu wajib halal heula perhatoskeun bisi kacampuran daging-daging anu awo nu diharamkeun perhatoskeun halalna hese milarina tingali label MUI na pan urang alhamdulillah diatur ku negara ayeuna mah urang mah di Indonesia mah diatur bisi urang tuang anu haram yeuh aya label halal bilih ibu angkat ka Medan bilih angkat ka Bali seueur non muslimna kade perhatoskeun label halalna pan diatur ku negara sok sanajan umat Islam aya wae di pulau mana wae di dinya MUI turun tangan ibu reka Medan, ibu reka Bali, ibu reka Irian, anu notabene di dinya orang-orang non muslim paling seueur, tapi ku agama teh ku negara diatur bisi anjeun dahar anu haram, kami ngutus MUI jang ngareblan ke MUI teh, meser ka warung oh halal tuang. Ieu mah teu aya lebelan berarti haram kitu we hese tong hese. Lain halal hungkul tapi jeung thayyiban. Thayyib teh naon? Bergizi sae thayyib teh bergizi sakali-kali mah tuh jeung nok tuang teh habeun we kangkung jengkol da ngeunah cenah mah jengkol jeung kangkung atuh mulai peningkatan anakna nini mah teu kudu masalah bergizi ieu budak bergizi otakna ngarah encer atuh sambil sekali sareng daging halalan thayyiban ieu mah tuang sareng daging teh di mana aya tahlilan untung Gusti di NU mah aya keneh nu tahlilan perbaikan gizi gitu nya alhamdulillah biasa di mah matara-tarang jeung daging abang teh anu ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun dahar jeung daging nu anu eta mah teu gaduhan kitu atuh anu mau teh rek dahar daging gitu ya samna mun aya nu maot aya tahlilan sedekah tuangna sareng daging sareng gendong eta sosial teh ageung eta teh tah tuangeun anu tuang teh kedah halalan thayyiban setiap perkara anu kaluar anu dituang tina perkara anu haram ngaraka bagianna haram teh saya haram datna hungkul carana ge sami punten umat Islam moal wantun tuang daging babi umat Islam moal wantun tuang daging anjing moal wantun
Tapi ari ladang korupsi mah di dahar digares gitu nya. Ladang nipu mah di dahar digares. Ladang pamere tinu nyuap mah dahar digares gitu. Da sami eta teh. Jeung daging anjing jeung daging babi sami eta teh. Jadi sanes jendatna hungkul carana ge kadang perhatos. Lamun cara anu awon ngakibatkeun neraka bagianana nu akhirna urang kalakuan jadi kalakuan ahli neraka, urang kali urang oge kalakuan jadi urang kali ahli neraka. Tah eta nu sok rebutan tengah wengi geuningan. Gandengkeun mobil motor teh juga mau suara mobil tarik. Eta teh dan baraleunghar eta teh. Budak nu beunghar anu ladang naon eta teh? Harta anu haram. Perkara anu haram, budak-budak mah alhamdulillah Gusti koreh-koreh cok murang kali sugan bikin kriminal aya we di bumi soleh murang kali abdi mah bari tuang nage jeung asin nu penting mah halal we heula ken we ari jeung daging mengke anu maot tahlilan kakara jeung daging ken we lumayan we sakitu mah sakali atuh 10 tahun sakali bener dina kurban sekedap deui nya arato aya daging teh heuh tah tuangan anu halal teh haram ngakibatkeun ka Allah. Mata kieu punten. Nah budak urang berbau. Tuangeunana paratoskeun. Nah urang beut jadi hoream ibadah, dahar naon tadi? We seueur teuing tuang ngakibatkeun awon. Umpama ieu teh saum. Enjing-enjingna teh saum. Tos lohor teh tos magrib teh jol hayong salat isya teh berjamaah.